supaya kieu aya mamadina bogohan ka urang. Teh anu mari licin ka urang teh ngagoroyo, ieu mah aya seorang mamadi. Ieu aya mamadi buah-buah edan ieu mah. Iya cerita, iya uncir, iya uncir cerita dia guna tangkap buah cerita. Minta tolong ka urang. Tolong. Iya cerita di luhur. Eta budak teu samanggah eta mah. Aya naik-naik di luhur, nyaho tangkal buahna ge. Encan aya buah anu loba. Tuh budak juga nama arek maling meureunnan yo. Bisa naik teu bisa turun. Kun wae. Wae ge jageun siapa. Alan batu. Tolong cerita. Iya, tolong. Budak bisa naik teu bisa turun. Minta tolong ka aing. Yang cing bola iji. Bulu cerita. Itu tahu aja naik ngehekeun cerita bulu ya tulungan. Uncir yang tulung, teu bisa tulung. Cing sia urang gogorokan we gane sia. Kok aya ditulungan ditulunkeun sia. Ayo gitu nah. Itu cerita kudu bisa naik we. Nah kata aja cerita. Kata aja. Nah naik nak. Eta sia cuma itu anak aya jemputan gitu. Nah kata aja cerita. Tuh make celana sia bang kieu. Tulungan cerita. Jembut kumaha Tulungan cerita bulu. rupana leutik. Tapi aya jembut. Gak ngerti tulungan cerita. Aji sepat. Bulu tulung mana tuh cerita juga ayam yang gitu. Punya nyolongan uncil teh. Aduh. Sia ulah tertekan we sia. Sia dora kata haji sia paling kuat. Ujang lo uncil tah hayang uncil tah hayang buat cerita. Aduh tuh kuring aya Pak Haji tulungan. Du ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Eta budak saha? Astagfirullahaladzim. Tatekan mana karena muncir. Yang tulung Pak Haji. Uncil tas ngalah buah. Astagfirullahaladzim. Eta mana tuh di calana muncir. Ngerakeun eta gubal gabel maneh. Aduh, turun muncir turun. Itu hanya kalau telah cina udah uncil tuh bisa turun Pak Haji. Iya kumaha tulungan uncil. Heuga ini adalah tarajena. Mananya taraje teh? Tuh taraje. Cicing ieu budak teh tataranjang teh kebeuli calana meureun ieu. Aduh, ngerakeun aing ieu budak. Hayu turun mana muncir. Aduh. Turun. Hayu buru muncir mana turun. Eta gubal gabel maneh teh. Buru turun. Ngerakeun. Hadi cekalan ku aing di cekalan tarajena.
cekelan talajena ku Pak Haji atuh. Cekelan talajena ku Pak Haji. Sok buru. Eta digubal gabel nongtot maneh teh. Aduh, ieu budak teh bener-bener teh beli calana maneh. Teka beli calana Pak Haji, uncirna. Buru turun. Cicing heula. Maneh teh beli calana cir. Henteu, uncir teka beli calana Pak Haji. Yeuh, ku Pak Haji dibere maneh ye 200.000. Bejakeun ka indung maneh. Buncir belikeun calana kitu nya. Heuh. Yeuh, 200.000 yeuh. Yeuh. Bebeja maneh ka indung maneh nya. Heuh. Ti Pak Haji itu. Nah, kumana ya tanak aing teh cenah aya balik wae kieu teh. Budak aing teh ka mana? Ulah-ulah kataekan. Budak aing teh sok babarianan teh si buncir teh. Wah, kieu can balik. Tuh. Ah, si buncir teh geuning datang. Aduh, alhamdulillah. Uncir. Mak. Uncir diberi duit, Mak. Ka mana wae atuh? Uncir teh entos naik tangkal buah, Mak. Uncir teh kanyahan ku Pak Haji, ditulungan ku Cito. Cito teh bisa nulungan uncir, Mak. Imang duit ti saha buncir? Menang ti Pak Haji, Mak. Si ujang teh kabuli calana pan ku emak teh. Kita beli calana ku Pak Haji diberi 200.000. Gede-gede teh atuh ieu teh duitna diberi 200.000 teh ku Pak Haji bager-bager teh atuh Pak Haji teh nyajang. Atuh mun kitu mah mun bager mah Pak Haji teh bager meri 200.000. Sugan ka emak ke meri 200.000. Marek nurutan sianya. Marek tataran jam sugan diberi duit ku Pak Haji 200.000 di jadi 400.000. Meuli teh jadi beri bareng jeung mare nyacirnya. Man, uncir rek di dieu we mak rek daharnya. Ku aing geus disadiakeun itu jeung cengek sapotong, oncom sapotong, tempe sapotong, teri sepat sapotong. Ku aing geus disadiakeun jeung maneh dahar cir. Ya. Oh. Nuhun, Mak. Uncir rek ke dapur. Aing rek nurutan weh. Sugan weh aing diberi ku Pak Haji 200.000. Gini si buncir kita teranjang teu make calana gala buah ka luhur diberi 200.000. Aing rek nurutan rek naik aing geus di luhur ya. Aduh. Aing kumaha ieu teh bisa turun euy. Makanya si buncir eueuh. Aduh sugan weh. Si buncir diberi 200.000 ku Pak Haji. Aing rek tuguron ka Cito sugan ragabeun Pak Haji na kaluar ti imahna. Mereka aing 200.000. Cito. Aduh ieu tulungan Cito, iem Cito. Aduh Cito tulungan ieu iem Cito. Cito teh ka mana atuh teh? Aduh. Cito, Pak Haji. Aduh. Ieu urang nulungan euy. Aduh, Cito. Ieu teh tadi si buncir naik ka luhur. Ayeuna sade wae. Ieu jiga nama sora-sora. Nini ieu teh anu kokorowokan teh ieu. Iem Cito, ieu di luhur tangkal buah. Aduh, tadi anakna, ayeuna indungna. Geus hayang naon deui ieu bersandiwara teh ieu jelema ieu duaan anak jeung indung ieu. Ayang buah Cito. Iya tapi iya mah teu bisa turun Cito. Ini segala naik ka luhur. Tadi anakna ayeuna indungna aya wae. Bisa turun sorangan sia. Pan nyokotkeun tarajina atuh iem Cito ku Cito panulungankeun. Hayang buah mah ka pasar sia. Yang ulah segala taek-taekan gitu. Bisa naik, bisa turun sia. Ngagawekeun aing sia. Buru tulungan iem. Tulungan. Datang geuning Pak Haji euy. Datang Pak
Astagfirullahaladzim. Maneh teh kira naonan iem. Etah maneh kira naonan iem. Tataekan di luhur. Aduh, astagfirullahaladzim. Jabatu di calana sia eta ngerakeun itu. Aduh. Pak Haji, ieu tulungan ieu iem bisa naik, iem teh bisa turun, Pak Haji. Tulungan iem. Kunaon atuh maneh tataekan wae. Gera-gera aing sama eta mah dijagokan gitu siapa gini-gini bulu kumut nikos gitu mah. Aduh aing gerakeun bisa nih si Iem. Aduh si Iem tuh Iem. Aduh Pak Haji, tarajena tuh ke Pak Haji panyokotkeun itu iem teh bisa turun. Aduh aya wae mah budak. Aduh cicing aing juga taraje. Sia gerakeun aing di calana. Aduh. Aing sugan we dibere ku Pak Haji aing 200.000 deui ieu. Sugan aing dibere 200 deui ku Pak Haji. Aing tadi anak aing si buncir dibere 200.000. Ya, iem. Buru sia turun ka dieu. Ngerakeun sia teh di calana. Aduh. Sia gerakeun eta gabegegan ka aing. Aduh, eta gabegegan. Aduh, turun. Aduh, sia ngerakeun aing. Cicing. Pak Haji. Aing mana teh beli calana. Ente Pak Haji teh beli calana. Aduh, piraku sia teh geus kolot ieu masih teh beli kene calana. Aing mana teh tataekan naonan iem. Iem teh ngalabuah. Iem teh ngalabuah nurutan si buncir ngalabuah yang mau rujak yang metis. Aing sia teh di calana. Puguh Pak Haji teh beli calana iem teh. Ngerakeun. Da sia teh lain budak leutik baokna. Ngerakeun aing da teh kalau aing kuat peureum tah kuat kieu tah aing tah peureum. Ngera aing nempokeun sia teh. Aduh. Ye sia ku ini bere duit ye. Ya, cekal. Kan ieu 2.000 perak Pak Haji. Kalau kan kebalikan silet kalau mau sia. Ngerakeun pisan. Ngeun teh banget. Balikeun silet. Kalau mau sia. Aya wae ieu budak. Si Iem aduh ngerakeun. Nun Pak Haji. Diberi 2.000 perak oge dipeserkeun silet. Gas ka ditu. Mangkat. Aing bejakeun ka Cito ya. Cito. Ieu panyerapkeun ieu ulah sampai tataekan deui ka tatangkalan. Ieu mah emang ada jeung indung teh samangga. Yang Haji tanah berenang. Geus dibere tah ku Haji. Si bere, tadi anakna geus. Geus tadi anak lu 200.000 tah meuli calana. Waduh, buat segala katakan, amun mana labu langsung setruk, akan ke si boncir jeung si Itu. Iem dipasan 2.000 ku Pak Haji. mana coba duit tah? Ieu tah.